tinggal ngitung poinnya. Ekere 17-an teh. Asalnya 17-an kan naikin bendera. Kasorena pun teh sok aya lomba. Ngomong-ngomong teh bulan lomba naon ya? Miluan lomba karung. Aing tuh nyari geus neko. Arek miluan tarik tambang jadi cangking. Wah, heueuy nama aing. Mending miluan lomba ngadahar kerupuk. Babarian ongkodian teu meunang seubeuh aing ngadahar kerupuk. Kakarang sakaleng mah pan seubeuh. Bener nama ieu. Dek disampuran Kang Kiki kurang ajakan. Laku aing lomba sorangan lawanna. Pan teu lucu. Aing ada Kang Kiki lan ya, ada kompromi ku nama ieu. Lah berapa we? Nggak itu berapa wah? Ayo dah nggak berapa deh. Yang mau dipersiapkan kayaknya nah. Tahun kamari aing menang juara joget jeruk. Kejeng iya lawan tanya si buluk. Laku aing arek bilang jeruk di wae mah. Enggak tahun teh udah perubahan atunya. Lomba tarik tambang aing geus teu kuat. Kang Kiki mah kamari ngadeng itu cenah aya lomba ieu ngada kerupuk kejeng mie. Lamun ditambah bakso mah jeung pasit aing paling segut eta mah. Teu kudu kubatur ku aing sorangan dihajeun aing lawanna ge. Sugan aing menang lawan nama. Beres ya Kang Kiki ku sampuran. Mangkana cenah hadiahna ge luar biasa. Ya aku aing mah miluan aing. Batur dik batur deui aing kira pilih mana serangan. Oh batur pakumaha. Beuy sampuran kain Kang Kiki sugan. Teu kae mana bisi sugan papagan di jalan di Kang Kiki. Aing kieu mah eleh aing. Oh mutu teh ayeuna mah aing mendingan buru-buru geus ketinggalan ya. Duh, elah. Kacang gorengan geus gede ya tah. Geus moje panen ieu tah nu belah dieu gitu. Ampun ting. Kieu ya hirup kudu loba syukur teh. Pepelakan hasil bumi teh manfaat. Jadi pangabutuh. Aya istilahna mah penting orang hirup daek. Coba lamun urang tibang sare wae mah meureun kegiatan boro-boro hayang-hayang kacang. Adena we aing mah loba ka daek. Kang Kiki di dieu. Keur ngosaha sih tah? Ieu. Turbo acek aing saha sia? Ngariu aing naon buburuan? Urang daftar. Daftar naon ari sia? Ya elah. 17-an esek deket, 17-an esek deket. Tuh aing ge nyaho 17-an tinggal ngitung babaraha poe deui. Mata ki daftar. Daftar naon? Lomba. Yo aing masalah lomba teh sok eleh wae aing mah. Kudu balap karung. Ulah balap karung di cangkeng. Tarik tambang komo leungeun sok babari pegel. Asa Leo we nuntun nama. Panjat pinang aing paling embung. Ulah luhur teuing kalap ge luhur. Lain ku kalapna aing sok bagian paling handapna ditincak. Eta kitu ulah ya. Iya. Lomba naon ya? Hadiahna ge motor. Buset alus atuh hadiah motor mah. Motor. Sia mah saudara bener lomba teh lomba naon ieu kok hadiah motor ieu. Ngadahar kerupuk, mie ayam di baksoan make pangsit. Oh nya eta mah ngeun aing beuki nu kitu mah. Beuki. Motor hadiahna motor. Hanya heueuh rek motor. Motor Kang Kiki miluan moal. Oh nya hadiah motor mah ngiluan. Motor gede. Heuh motor nu kos ayeuna kitu motor-motor sprot kitu nya motor itu anu motor keren gitu gaya budak ayeuna mah amat sih hadiah kota motor gede. Motor eta teh gede mah moge mahal anu kos di TV nu artis teh meureun. Buset emang agusan gede modalna. Atuh cara cek sih cenah motor gede heueuh da ieu motor leutik kameureun iluk aing make motor leutik mau motoran eta mah motorna leutik motor supang tukang mah galon 3. Geus teu bener weh ari sia mah. Atuh eta lain motor gede eta mah motor tukang galon meureun. Tapi gede kan? Ya gede ari di kanan kiri nama wa galon. Ayeuna miluan lomba teu meunang hadiah kan teu ieu tersep. Tuh, ayeuna mending Kang Kiki miluan apa rek moal? Nyari kitu carana mah aing rada mikir deui ya dari motor eta mah motor ge gede ge lain motor sport atuh motor gede teh ya. Tapi laku meureun. Laku naonna? Jual motor. Galon lah motor batur yang domelan. Geus teu bener. Tuh cek aing ada teu bener sia mah ngajakan teh motor galon anu dijual kumaha maksudna? Nya geus cek ieu nya. Wing nu lombana, akang nu ngajualna daek teu. Sia nu lomba. Wing nu lomba, wing nu daremina, pangsit teu nya.
minum uing dar uing kan jadi naik 15 mangkuk 50 mangkuk kesanggup. Kumaha sih? Hadiahna keur jeung akang seg. Atau hadiah nanti Bang Galon. Lain motor sih mah. Heuh motor gede emang uing nyebut uing menang motor. Hadiahna motor. Usah gue sorangan mau ngiluan aing mah kos gitu mah. Ai sugante cek aing motor hadiah motor gede. Lah maksudna galon nempel di motor. Maksud hadiah motor gede teh motornya gede deh galonan. Set. Moal milu. Wah kos gitu mah. Ari cek aing sugante hadiah anak halus. Ajakan moal milu, ari tidak ajakan sok pundung. Lain masalah ku pundung. Nah, ari ngaranna teh Bang motor kos gitu mah. Atuh aing boga nu kitu mah aya. Daripada hadiahna buku jeung paltot. Emang rek sakola. Kayaknya buku jeung paltot aing sakola henteu. Nyantet tuh. Ye nyantet aja na teh jakeun nulis-nulisan hutang atuh meureun beat teu poho nang buku paltot mah. Anya kamari ge can impas. Nya buku panai buku mah tuh numpuk-numpuk buku coret-coret. Ya. Ek miluan mah. Keng mikir heula bebeja heula. Bebeja deui. Bebeja kos budak wae. Mau milu. Nya kos kitu mah aing moal capek aing mah. Atuh teh Bang adena kos kitu. Entong pundungnya, amun uing menang nya. Moal pundung pisan. Heuseuk kayak kitu mah. Kayak ngomong kayak milu lomba wae diajakan sokan kitu sebel banget aing mah. Ya sia mah ngajakan hadiah nu alus keur sia nu goreng mah ka aingkeun. Pinter banget. Aing dibobodo wae. Diadatin weh. Lomba. Mending aing tan kacang deui ya